Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sobat TPRI Jabar anu satia, simkuring Tantriani Herawati, ngiring-ngiringan anjeun sadaya dina acara Warta Sunda. Edisi khusus dinten ayeuna kaping 29 April 2025. Kaping 21 April 2025 parantos medal media anu kacida nyedihkeun dipatikan Paus Fransiskus, pamimpin umat Katolik Agung sadunya, parantos ngantunkeun dina yuswa 88 tahun. Anjeunna pupus tina dinten Senin enjing tabuh 7 langkung 35 menit waktos patikan di Casa Santa Marta, numutkeun keterangan resmi di tahta suci Vatikan. Ngantunkeun Paus Fransiskus disebabkeun ku stroke teras leungitna kasadaran atanapi koma sarta eureuna detak jantung anu teu tiasa disalamatkeun deui. Warta pupusna Paus Fransiskus diumumkeun ku Karmelegotik Gereja Katolik Roma, Kardinal Kevin Farrell dina siaran televisi Vatikan. Reaksi bela sungkawa anu taya eureuna data ti rupa-rupa penjuru dunia ti umat Katolik, tokoh agama, dugi ka pamimpin negara-negara penjuru dunia. Rencana panglayonan bakal dilaksanakan di Lapang Santo Petrus Vatikan. Saterusna jenazah Paus Fransiskus bakal dikurebkeun di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma dinten Sabtu kaping 26 April 2025. Paus Fransiskus parantos ngantunkeun warisan moral jeung spiritual anu luar biasa pikeun umat Katolik sadunya. Mugia roh anjeunna dipaparin tempat anu mulia di sisi Gusti Nu Maha Welas Asih. Simkuring Tantriani Herawati ngawakilan sadaya tim redaksi Warta Sunda nyuhunkeun pamit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.